Jadi mimiti ibadah teh make syariat zahir sodar naik kuari karena kolbu mulai dibersihan kula lembutan bisa tahu urang ngabersihan lembutan latifah tentuna dengan pitulung Allah. Lamun urang boga rasa urang moal datang tapi ya Allah abdi nu Gusti nyanggakeun sadaya-daya atuh Gusti mulai tah naik rasa aya sampailah ka fuad. Jadi ieu mah keur carita ruh jismani sodat beres naik ka ruh rohani kolbu naiklah ka ruh sultani fuad. Tadi di zaman geus dedelean dadengean dibere ku orang lain dedelean nu ieu lain dadengean nu ieu dibere ku Allah seperti itu. Awal jada kaget kokos tiba-tiba kan ketika sadarna maksud sadar rek kumaha aja urang ge sadar urang mah teu sadar teh ulah aya aku ulah aya pengakuan ulah aya bahwa ieu aya urang teh aya Allah eta kan hese eta kos kitu tah urang mah ngaku bae kabeh ge ieu nu aing itu nu aing wow lain nu aing sinu saha komo si eta mah lok cangkeng teh maksudna mah hayang kadeuleuk erloji na pan keketing teh horeng sapatu masyaallah lain saketing-keting dah horeng meuli beli ya Allah mending asli mah ya kalian di mingguan tapi hayang kadeuleuk keketing we tulang cangkeng ieu na dikitukeun bentok oh masyaallah nunjuk lain mah ka ieu horeng ai cincinan oh nah teh sebuah pengakuan encan komunikasi urang jeung Gusti Allah kan lamun urang geus datang ka kolbu mendekati ka fuad mulai aya bimbingan khusus ti Gusti Allah okos komunikasi urang jeung Allah okos jadi kumaha jadi innallaha ma'ana teh karasa urang bareng jeung Allah aing jalempang bareng jeung Allah eta mangan bahasa ngan imah rasa ieu keur carita dibahasakeun padahal rasa hese kan rasa mah asa bareng jeung Allah hese. Jadi ketika urang neuleuna naon anu diharamkeun cak Allah ulah dideuleu haram cek aing teh geus ulah didengkeun haram cek aing eta mukos kitu mah aya tah. Jadi naon gitu otomatis Allah teh ngabimbing ulah sok deuleu ulah sok deuleu ulah sok denge ulah sok nah ketika urang di satu ruangan atau di mobil atau di kota loba tah dedengean terasa misah lantaran urang geus dibimbing ku Allah atuh itu musik urang mah urang jeung Allah tah jadi eta terasa misah tah kos kitu teh sekeliling urang suara sebab eta mah suara mah kan ayana dina sodar sedengkeun urang geus aya dina kolbu atau dina fuad atuh beda alam suara-suara ayana dina sodar ieu mah zahir urang geus aya dina fuad berarti kan urang mah urang suara mah suara urang mah urang deuleu mah deuleu urang mah urang denge mah denge jadi berarti lain berarti teu kadenge kan urang teu mireungeun geus lamun teu mireungeun mah okos cai jeung minyak sanajan dihiji-hijikeun misah kos nu kora jeung nu kolot dihiji-hijikeun hese eta kos kitu. Nah iyalah mulai ulang dibere ta ku Gusti Allah lazat nikmat wa qurratu aini fis shalat aya satu kebahagiaan Kangjeng Nabi ketika salat ketika urusan dunia ketika urusan akhirat Kangjeng Nabi mah menyelesaikan ada dengan salat urang mah urang ge keur salat ge hayang gegeurahan eureut kesel urang mah kesel alam nu beda alam tah Kangjeng Nabi menyelesaikan permasalahan teh nah ku salat lantaran salat berarti munajat ka Gusti Allah hubungan langsung engkena tiba-tiba aya penyelesaian teh nah berarti komunikasi langsung jeung Gusti Allah terus mulai dah set nah
dengan mulazamatu asma'i tauhid mimiti la ilaha illallah naik wari ka Allah naik wari ka huwa naik wari ka al-haq naik dan selanjutnya datang ke al-fatah fatah terus dibagi 12 opat mulazamatu asma'i tauhid wahil arbaatul akhirah terakhir bilisanin biladut geus lain make ngomong suara lain lisan ieu geus bae Allah teh maha uninga kolbu urang keur maca Quran kolbu urang keur zikir kolbu urang kan di kolbu urang aya irungan kolbu urang teh aya celian aya mataan kolbu urang aya lisanan. Jadi kolbu urang bisa dele, kolbu urang bisa ngadenge, kolbu urang bisa ngambek, kolbu urang bisa ngomong. Kolbu lah, innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Mulai terasa didelekeun bae ku Allah makan aya bae. Maka isin mulai urang. Isin sadajan di jero kamar di mana isin sebab naon? Didelekeun bae ku Gusti Allah teu pernah teu neueuh. Cak Allah emang aing pernah sadetik bae teu neueuh ka sia? Ayo jawab ku sia. Jawab ku dia. Ayo, aing pernah henteu sadetik bete nyaho ka sia. Aing pernah henteu sadetik bete ngadengikeun ka sia. Aing pernah sadetik bete nyambean ka sia. Aing pernah sadetik bete deuleu. Jawab urang teu pernah Gus. Ana teu pernah berarti sia-sia deh. Teu pernah teu didelekeun dia ku ngaing. Ayo sia. Nah, urang mulai singkeun nyedieun rasa aya. Sedengkeun kan ilmu Allah mah langit salangit jan ciptaan Allah maha uning bumi sabumi katut usuk kabeh leutik dunia leutik jasa kayawan kabeh ku Gusti Allah urang di mana bae kumaha bae nyahoeun Gusti Allah rasa eta nyanggut di jero kolbu urang masuklah ka fuad warikan geus aya dina Sultani mulai urang teh kuari dibere ner-neran ku Gusti Allah ner naon teh ner-neran lain cerek ner teh nyahoan tuh budak kuari bareng mah nyaho cerek ner tongsan naon deui mantare naon deui tuh ai gegeranan tuh tongsan ner antare nanti bagolo nanti hah cerai mah ngaran cerai ner cerai tongsan cerai mah aduh kolot odom aduh nah warikan mulai tah set ya Allah wa intajar bil qaul mun maneh ayeuna ngajelaskeun ku ucapan atuh painawi alamun sirra wa akhfa ya Allah ma uningan sirra wa akhfa geus pala ya tu ali ahadun garallah moal aya nu neuleuh moal aya nu nempo saurang oge kecuali Allah urang teh geus jeung Allah urang duaan Allah katiluna urang sorangan Allah kadua urang duaan Allah katilu urang limaan Allah kagenep dina hati nu sejen teu dianggap urang we jeung Allah nah dibere ner rasa naon eta rasa nikmat jeung Allah dibukakeun lah ku Gusti Allah hakikat tak ieu tah wa mata'uhu ilmul haqiqah wa huwa ilmu tauhid tah geus lamun ilmu hakikat dibukakeun ku Gusti Allah di pelebah mana bae hakikatna hakikat deuleu hakikat denge hakikat ilmu kumaha diberena ku Allah contoh Kangjeng Nabi keur ngajelaskeun hakikat cek Kangjeng Nabi nyaho itu naon nu ngagoler terang tuh naon eta bangke embe nu mantak dipikeun kunaon eta atuh teresepeun nu bogana Allah leuwih teresepeun kana dunya batan nu boga embe ka bangken lain cek ya sakumaha cak ya
Allah leuwih tersepen kana dunia dan ngiciptakeun Allah ku hina-hinana leuwih tersepen kana dunia batan nu boga embe ka bangkena lamun nu boga embe bae ka bangkena geus teresep jasa mantak teresep dipiceun. Nah Gusti Allah leuwih teresep kana dunia geus lamun kipu doli ku ari unggal peuting ceramah neangan dunia eta kipu doli anjing bangke. Atau kamu nu dagang karung mata mah namanya anjingnya babi. Tuh aja habis berojak ge leuwihan tibatan anjing babi jano ge. Atuh. Ya kesimpulanna urang mah masih resep jasa. Neangan anu hina. Naon sebabna? Encan datang ka hakikat. Lamun urang geus didatangkeun kana hakikat mah jarijina le dunia. Nah, mulai mimiti urang ulah mengakui bahwa dunia mulia, bahwa dunia hebat. Jak Kangjeng Nabi mah jak Kangjeng Nabi ditawaran Gunung Uhud jadi emas jang berjuang henteu si Kangjeng Nabi. Sebab naon? Nyaho kana hakikatna dunia eueuna naon? Eueuna naon? Tuh lamun Tuan Abdul Qadir nyaritakeun jeung sederetan walin lain eta cek Tuan Abdul Qadir kula ye kula dileungeun antara kocomberan jeung mutiara akur disebut di kula berarti kan geus nilai di matanya na gitulah para aulia-aulia nu geus dibukakeun kana hakikatna hinana dunia seperti eta geus atuh bahwa dunia teh hina cak ali hakikat urang mah mulia matak diudag ari urang masarehat ketika urang masih keneh ngudag-ngudag dunia encan datang jelema kana hakikat sebab lamun geus datang kana hakikat moal ngudag dunia ketika manehanana dagang mah dagang bae jadi titah tani mah tani bae jadi titah aya mah aya bae jadi pamere Allah dunia kunyana ditasaruf-tasarufkeun sesuai perintah Allah. Ketika leungit moal kadukun kan ieu mah ka leungit teh kadukun leungit kadukun leungitna leungit jarum kadukunna beak embe ieu lah dunia geus eta maklum tuh geus maklum kuari nu geus jauh kana hakikatna Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis salam ketika Kangjeng Nabi Ibrahim dek dibeleum ku Raja Namruz. Nah, diasupkeunlah ka ketepel. Diasupkeunlah ka jepretan. Tek dikitukeun. Ka karak dek dikitukeun jol Kangjeng Nabi naon ka malaikat Jibril. Alakah hajat tuh? Buka kabutuhan teh cepet kukurang dilaporkeun ka Gusti. Amma ilaika fala. Kanjeun ba Jibril sarua makhluk tel ulama. Aduh, pamarohu didoai cek malaikat Jibril. Itu butuh ka kula mah ngadoa bae itu ka Gusti Allah geus cepet kula mah ngajalanan doang deuk naon make kudu ngadoa memeh kula dijieun Allah geus jahoan bihali kada tingkah kaula memeh kula dijieun geus dirancang ku Gusti Allah kula bakal dibelem paeh jeung hirupna wallahu alam nyerahkeun ka Gusti Allah hei Jibril sarua makhluk minggir maneh ambo cak malaikat Jibril ka karak manggih kos ge jelema mau nikah bulu aing cekitan eta eta keur daun eta diberekkeun hakikatna ilmu Allah geus bae ka Nabi Ibrahim kumaha Allah bae dialungkeun sat ka seuneu blak ya narukuni bardaw wassalaman ala Ibrahim eta mah ngabahasakeun Gusti Allah teu kudu kitu pada Gusti Allah mah janu Allah ieu geus tis ya mun cara ngomong urang tis awas ya ngagesek sia seuneu sia makhluk aing ka makhluk aing ngaran Ibrahim disiksa ku aing sia seuneu cak seuneu ampun Gusti atuh teu daekeun seuneu ge nyingrai datanglah ka jero seuneu dibere tunduh Kangjeng Nabi Ibrahim kerek lah nah iyalah geus jauh kana hakikat dibukakeun hijab ku Gusti Allah kana ilmu hakikat sebab naon geus datang ke Ruhil Qudsi atuh kumaha eta Kangjeng Nabi Ibrahim cacak para aulia Allah datang ke Ruhil Qudsi mentak qaddasallahu sirrahul
ketika Syekh Fadil banyak orang ngomong orang menyaritakan kok pakai qaddasallahu sirrahul aziz lebih baiknya mah radhiyallahu anhu. Berarti can datang nyanda tahapanana ngabahas ulama. Bahas ulama radhiyallahu anhu. Sahabat waliullah tapi ku Kangjeng dititah radhiyallahu anhu. Ka Sayyidina Ali mah beda. Sayyidina Ali karramallahu aja dibahasna dina Fawaidul Makkiyah sok itu panjang lebarna. Nah, bagi aulia-aulia Allah kuddisa sirru qaddasallahu sirrul aziz. Naon iruna beda jeung urang besi pajar akur. Lainnya nama geus datang ka ruhul qudsi, ruh anu geus panyakitan sama sakali. Ria, ujub, takabur, sumah, hubul dunia, hubul riasa, hubul jah, hubul mal teu aya. Nah, seperti etalah jelema nu geus datang kana hakikat. Bahkan dibere nyaho ku Gusti Allah, dibere ilmu hakikat, nyaho kana hakikat sesuatu. Di antarana Kangjeng Imam Ghazali dibere nyaho kana hakikatna alif lam mim alifna ieu maknana masyaallah lamna ieu mimna ieu lamun eta alif lam mim dihijikeun jeung ha mim ain sin qaf ieu bakal ngabogaan tenaga anu gede lain lalagaan boga tenaga anu gede gan carana dipaskeun kana awak sebab awak urang teh kitu terbuat tina anasirul arbaah supaya ngahiji alif lam mim ha mim ain sin qaf. Nah eta teh supaya ngahiji antara energi naon kitu ngaranna wahyu Allah sinarna jeung awak urang cara macana diukna kieu kemudian atuh dibacana kieu jamna kieu asupkeun ka sanubari mulai ya tat karasang ke nah ner nangkep lain sama lain gajinya sok cuma kadinya baheran aing mah lain nah etalah naon kitu ngaran dibukakeun hijab sehingga nyaho kana hakikatna eta keur carita hakikatna ayat ieu mun dibaca sakitu dibere ku Gusti Allah ilmu hakikat masyaallah karim. Aya anu keur fana Imam Ghazali teh aya anu keur bako mantak bahasa kula nu keur fana nyaritakeun ilmu hakikat ulah dipake sebab kulana keur fana tapi lamun kulana keur bako nah ieu pake di antarana kitab naon teh nu keur fana aya di antara kitabna nu keur bako hikmatna au fakta eta keur bako masalah ka au fakta ngan kudu boga guru sebab aya kunci-kuncina. Nah etalah Imam Ghazali itu kercarita tentang hakikat. Nah iya lamun dibukakan hakikat ku para wali-wali urang batalnya nana teu meunang sebab anu meunang ngabukakeun hakikat mah hanya kutub aya anu tasreh cara Tuan Abdul Qadir jeung Ibnu Athaillah jeung itu Imam Abu Hasan As-Sadili aya nu teu meunang sanajan kutub ge eta mah kumaha engke sen ti Gusti Allah. Nah nu mantap mulailah make isyarah loba lah nu make isyarat can kebel Ki Umar Rancalang eta selalu make isyarah nya nama mun ngomong make isyarah. Nah keur zaman kemerdekaan jauh kede kemerdekaan masih 1 tahun keneh tapi bendera merah putih geus kaluhur-luhur teh merah putih geus kaluhur-luhur teh. Nah etalah isyarah-isyarah para aulia-aulia Allah lamun Ki Umar Rancalang eta waluku datang di talian we punya waluku di dapur padahal mah masalah naon tapi di talian kabeh jelema ningali kita kunaon ya Ki Umar waluku di talian di dinya waluku gorenganan deuk panas sataun teu bisa ngawaluku jelema nah teu bisa tani karakter jawab begitu ereng-erengan panas di musim hujan teu datang hujan karakter jawab paingan waluku ieu diistirahahkeun tuh cara Bang Hani kos gitu ge ya mah sebulan endek naik bensin anu melonjak 100% teh
eta kan ulunya kabeh sanu ngabejaan teh pemerintah gencan ngumumkeun sagola encan dirancang-rancang acan tapi nyana geus dudurut-dutan mau motor begitu motor parem didorong punya asal loba jelema didorong ditanya mani kunaon ada motor didorong bensin mahal aja teu mahal teu naon oh bensinan cek cenah teh kabeuli kayak jelema mah ditubakan punya asal aja jelema we dudut dorong nah nyi kunaon teh didorong oh bensinan atuh meuli we mahal cek cenah bensin kitu bahasana geus sabulan kemudian masya Allah bensin naik tuh paingan Mang Hani tuh kan eta kos kitu teh geus jauh weruh sadurunge winara tah lamun urang caritakeun atuh Kangjeng Nabi mah geus lain caritakeun sahabat anu opat geus lain caritakeun ya aulia Allah ulah di deretan mutaqaddimin nu kamari ulah nu kamari kuari ge sebenarnya kuari amati geura zaman Gus Dur goran kuari amati zaman urang saha anu aya isyarah ngan urang mah teu mireungeun sebab urang mah hijabna bodai jasa jadi teu mireungeun urang malah ngalawan ngan ai asli mah nu boga ilmu hakikat sanajan ngalawan seuri moal marah lamun anu hakikatan mun diserang marah atuh moal lain asli mah atuh can ngartieun ka bahasa aing ka tingkah aing atuh antepkeun lamun marah bohong berarti eta mah mun marah bohong moal marah nya mah bahkan dihinakeun ge dihina moal marah moal naon nah ieu lah jelema nu geus datang ka kudsi ka karak eta teh dibere ilmu hakikat wa mata'u ilmul hakikat ieu lah ruhul kudsi bisri anu ibadahna ge sakumaha tadi khairu rizqi bayakni wa khairu zikri ma khafi kadeleuna mah bangun ngobrol gitu kan mantak beusi kadele haji pending ngobrol sing ada eta asli eta asli ngobrol lain deh sebab tadi ge misah bisa perasaan batin teh misah roh jeung awak kan misah jadi lamun nyana mah lamun ibadah karasa keneh sungut karasa keneh ceuli encan karasa keneh kuroh encan jadi nyana mah encan jadi ngala wudu asal poho bae ka Allah pelebah mana balik deui lain berarti waswas ngelantaran nyana ngarasa encan ngarasa batal ku sebab poho ka Allah geus kos kitu bae mah di ku Allah dikitukeun lamun balik deui ka sare atuh biasa deui bae oh masalah ngan ketika aya di dinya seperti eta nyana kunaon ngarasakeun ngeunah eueuh lantaran lazat nempel ka Gusti Allah ta'alluq ka Gusti Allah teh ngeunaheun ya urang kan kuari sanajan keur ngaji poho kan ka Allah poho ka Allah wali mah moal pohoan kalau terasa aya terasa hadir terasa nu ngagerakeun Allah terasa nu ngomong teh lain nyana dan lain-lain sebagainya kos seperti kos gitulah urang mah nu ngadengekeun atau nu ngomong pohoan urang mah bisa terlena kok tuh nya-nyaan atuh heuh jangan nyaho sia mah tilok inget ka Allah seperti eta hese babari atuh hese lain bantrak-bantrakeun hanya orang-orang anu dipilih ku Gusti Allah lah anu bisa mentak nyanana ge teu boga perasaan nang nyana pertulungan Allah pemberian Allah nyanggakeun sadaya-daya teu bangga dibere kos kitu sebab lain nang sorangan nang mere Allah atuh si itu ge mun dibere mah ku Allah mana teuing meureunana teu ngarasakeun jeung eueuh aya ngarasa hebat aing atau aing dan lain terus dipuncul-punculkeun kayak batan teu biasa bae malah ditutup-tutupan datanglah ka Zainab sakabil masyad nutupan embung kanyahoan ayo urang mah pan coba kadek aing geus belkawa mah aing teh di Cisoka ngadahar eta no eta lah urang haji bae bulu teh bangun dek di naon gara-gara dipamerkeun cara burung merak teh asa kutu kebanggaan asal aja jelema beng ngejerebebeng tuh jelema mah kieu bae burung merak asal aja jelema percis eta dayo keur carita hakikat dunia hina ketika dibere nempok kana kahinaan dunia berarti geus nah dan lain-lain sebagainya hakikat
hakikat-hakikat berbagai urang lamun nyaritakeun peperangan kuari silih salakeun anu sabab syariat ketika dibere nempo ku Allah kana hakikat nu perang saudara nu perang hanya endek mangamawatkeun jelema melalui sebab nu perang dibere ku Allah teh brak saha nu perang ge ieu Allah hanya endek lewat eta lah mawatkeun jelema lewat eta perang eta mah bangunan-bangunan sabira bangunan sekali hakikat betapa dunia mah hina kudaon jadi kebanggaan atuh segala hotel segala anu rusak atuh nya mah seserian wali mah naon atuh artina jadi kostu kita mah barang hina urang mah anu masih kena bersyariat hook amat mobil bergelimpang Masya Allah geus kajin geus atuh eta mah bener mah anu rusak nage kan bisa dibawa ke Madura ditimbang masih keneh urang mata eta pikiran Ki Fudoli bekos gitu atuh komo nu sia-sia mah leuwih beuwi masih keneh pertimbangan masih keneh bisa jadi jangan disodakokeun bener dek ditimbang keneh bae ya Allah ya Rabbi nah urang seperti kos gitu encan dibere tetapi terus urang menta gerage ka Gusti Allah penta ilmu laduni dipenta ku urang ilmu laduni sok geura penta kal mimiti tantang lauk heula aya doana laduni engke ge ku Allah dibere ner cewek ner hanya Allah nu ngagerakeun hanya Allah nu mere hanya Allah lah nu ngaleungit-leungitkeun ikhtiar hanya Allah lah anu milih ka jelema-jelema nyangakeun sadayana ge Allah geus eueuh leuwihna sagala naon ge eueuh terjadi naon jak kabeh ge Allah eta lah hakikat nah tinggal kuari wa amaribu ieu luar biasa wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Fal ulumu munhasiratun ala arba'ati abwabin. Kautai birang-birang ilmu taiku kang narima kagebag ingat sepapat pirang-pirang bab. Mun ilmu zahir aya 12 wan horeng ilmu batin aya 2 desami geus atuh kumaha kemampuan persiapan diri apakah hendak datang ke umum hungkul cukup di syariat apakah hendak naik terus kana khusus siap henteu diri urang atawa hendak ka khususul khusus sok geura siapkeun diri urang moal kebal hirup di alam dunia we. Abwal babul awal utai bab kang awal zahirul syariat iku kang zahir syariat minal amri wan nahi wa saidil ahkam nyatana saking perintah lan cegahan lan sakehe lan sakakarine pirang-pirang hukum nomor kahiji zahir syariat kudunya ngaji urang tentang syariat urang belajar wudu berikut jeung cai-caina tahirun mutahhirun ayat terus datang kanu musamalna datang kanu mutanajisna kudu diaji besi ke urang hanas segala wudu ternyata horeng caina mutanajis itu kene berbagai perintah mana-mana nu diperintah mana nu dilarang kanyahokeun ku urang besi urang salat khusyuk jasa ternyata horenganan urang make sampingna samping bolong kimping kemana meni orang bujal dotona kadele tai kudu dijelas itu gene larangan-larangan anak kudu diaji berbagai hukum-hukumna lah eta mah ilmu kadele fakum bizahir jang syariat sani batinuha nomor kedua batin syariat iyalah samaituhu ilmal batin sok dingaranan ilmu thariqah aji ku urang ngaguru urang tentang ilmu batin lantaran zahir doang mah engke urang katipu be di jubahan pohara jasa
orenganan jerona mah masyaallah bajingan tai kudu dihaji bab thariqahna salisu al batinu dari ganggaping telu iku ilmu batin sama itu ilmal ma'rifat ngarani sunging batin ilmu ma'rifat nanjak terus urang naik ke ilmu ma'rifat ngawauhan Gusti Allah sebab kabeh geti Allah mun geus wau ka Allah kenal ka Allah engke bakal dibimbing langsung ku Gusti Allah tamu-tamu nu datang ka urang ge teu sambarangan malaikat anu namu ka urang wali-wali Allah pan ieu mah tamu ka urang teh anu datangna teh Kapolda bupati bae nu namu belah dituna belah dia nama tulurah Masya Allah malah mah di SMS-an gue kifudol di sini deh ya kari jelema lamun hayang lamun wauhna jeung Allah engke ku Gusti Allah dibere tamu-tamu nu wauh ka Allah lantaran rohna di dinya bakal aya engke baik dalam maupun luar negeri. Adalah tanda kemarifatan warabi abdalul bawatin utai ganggaping babat iku kang leuwih batin-batine pirang-pirang batin khusus sama itu ilmal hakikat lan ngangarani sunu ing abdalul bawatin ing ilmu hakikat urang padahal macicing di hakikat tapi tengah saberhakikat urang boro berhakikat bertorikoh gente teka rasa maksudna syariat ge masih keneh api lain keneh bae sakitu diharam-haram ge kredit terus bae sakitu diharam-haram ge bunga terus bae bunga bak sakitu diharam-haram ge eta neuleuh susu malah melotot bae alhamdulillah jana kiai kuari mah rada deres kamari mah mun neuleuh dada awewe teh aduh kuari mah ka geus sabelah geus sabelah dia dipereumkeun eta mah ngiceng ngaranna Ala budak minta silih kuliah maka ora kena ora iku mujud saking ngahasilkeun sakabeh abwa arba'atu abwab wajib kudu ngahasilkeun sakabehna belajar syariat belajar thariqah belajar hakikat belajar khusus ilmu syariat ilmu thariqah ilmu ma'rifat ilmu hakikat aya kabeh Magola alaihi salam gaya oleh ngadahu kangjeng Nabi alaihi salam asyariatu syajaratun utawi syariat iku kaya tanggal kayu tariqatu agsanu halan utawi tariqah iku kaya pirang-pirang dahane sejarah wal ma'rifatu awraqu halan utawi ilmu ma'rifat iku kaya pirang-pirang godonge sejarah wal haqiqatu samaru halan utawi hakikat iku kaya buahe sejarah digambarkan ku kangjeng Nabi model tangkal kayu teh bisa pakai nyiuhan tanggal kayu teh bisa dialep manfaat tanggal kayu teh bisa ku urang didamel segala rupa gambaran agama kos tangkal kayu tangkalna adalah syariat agama syariat agama eta adalah tangkal kayu teh macam-macam kapan aya tanggal kayu jarong nu leutik jukut katincakan tatangkalan anu lah aya bagus tatangkalan teh berenuk teu ngeunah kan buah katipu orang Belanda pajar jeruk kujana dibelah kujana oh ini mantap cek orang Belanda dibelah kujana jengker di dinya kene jadi tanggal kayu eta adalah syariat agama tuh tanggal kayu teh aya nu kolot jasa tangkal kayu teh masyaallah pahara tuh sama kolot di mana bae ayan tangkal ki areng eta mah kolot jasa teh mah geus aki-aki teh mah ki areng mah masyaallah parah tah di mana bae ayana kolot jasa teh mah aya tangkal kayu teu boga ngaran tapi bin mah aya bin tinu
kayak Masya Allah tanggal gaya rupa-rupa ayo toriko agzo nuha toriko teh ruhna zahirna ilmu tasawuf eta adalah dahanna jadi tangkal kayu lamun eueuh dahanan atau moal bisa pakai kamangpaatan jadi dahan eta adalah tasawuf toriko makin loba dahana makin mantap tangkal kayu. Ma'rifat adalah daun. Dina dahan teh timbul daun. Sakitu bisa pakai ngiuhan. Geus lamun jelema ngansak hadar boga agama doang teu bertorikoh moal bisa pakai ngiuhan da tangkal kayu. Panas. Urang ngadegetan kiai pamarentah anu henteu bertorikoh nyanana panas. Dongeng nage dongeng bangsa dongeng nggak masa kiai dongeng APBN dongeng APBD tadi lain bagian kiai itu udah yang kos gitu banget. Masya Allah kari jarang dongeng APBD APBN pajar hebat punya kiai mah dongeng sholawat dongeng zikir. Alhamdulillah abdi sholawatan di pendopo dibayar tolol sarua bae toh kan gitu. Mari pandisia ingenya hoge. La wal maripat awraq wal haqiqatu sabaruha hakikat kebenaran asli eta adalah buahna ieu karim. Lamun tangkal kayu anu gede turindang daun anu pohara aya buahan masyaallah saha anu henteu kabita. Carita tanggal kalapana ajeg kaluhur dauna rindang kalapana loba dek di ala bekapol aya dek di ala dogan aya dek di ala nu kolot aya nu kiring aya bahkan timbul kelapa kopiorna di dinya ya Allah ieu tanggal kalapa pika-pika haji peni naik datang ke tengah ragag tanggal kalap wal Qur'anu jami'un jami'alan utai Qur'an iku kang ngumpulkeun ing sakabeh arba'ati abwab di Qur'an geus lengkap baik bidilalati kalawan nuduhkeun melalui tafsiran saking arah-arah tafsir wal isyarati lan isyarah au ta'wilan atawa saking arah ta'wil geus lengkap tinggal ku orang dibongkar Al-Quranul Karim melalui dilalah tafsir hegai sok tafsiran melalui tafsir Jalalain naik kurang atau jajar tafsir Munir naik kurang Qurtubi naik kurang Ruhul Maani naik deui urang ayeuna ka tafsir anu lain sampai tafsir hakikat. Oh gerak tingalian gue lantaran berbeda engke para ahli tafsir untuk tafsir awam untuk tafsir khusus untuk tafsir khusus aya aturan-aturanana jelema kumaha istidadna kemampuan dirina nafsiran melalui syariat nyen tafsir syariat kemampuan dirina tafsir khusus engke nafsiranana make khusus kemampuan jelema kesiapan tafsir khusus engke make tafsir khusus ulah jauh-jauh orangnya ningali tafsir iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in di tafsiran ku umum makiyah ku khusus makiyah ku khususul khusus makiyah carita Allahu nurus samawati wal ard carita nur secara tafsir zahir makiyah tafsir thariqah makiyah tafsir hakikat makiyah berbagai-bagai ayat tergantung istidadna masing-masing urang ge macaanana kumaha kesiapan urang datang ka mana kesiapan ruh urang didinya urang aya dah tafsiran atau ta'wilan qala sahibul majma' lan ngucap sapa sahibul majma' tafsirul lil awam
utawi tafsir mah ikut tetep kadek pirang-pirang kang umum ta'wilul khawas lan utawi ta'wil ikut tetep kadek pirang-pirang kang khusus urang lamun nyaritakeun tafsir Al-Qur'an na ieu jang awam urang maca Jalalain jang umumna manusia urang tafsir Munir jang umumna manusia kaharti ku umum manusia ketika nafsiran ayat-ayat suci Al-Qur'an melalui tafsir-tafsir bidilalah. Oh iya sakadar makna lafaz ngeunaheun kan. Tapi ketika geus datang kata ta'wil ieu adalah urusan khawas. Teu meunang sambarangan jelema tu wal ta'wil. Liannahum al-ulama ar-rasikhun kana satuhuna khawas iku ulama kang tumancep kabeh. Wa mana rusuh as-sabatu lan utemana rusuh iku as-sabatu kuat wal qarar lan tetep wal istiqamah lan kukuh fil ilmi ing dalam ilmu kasyajarati dahli ka tangkal korma asluha sabitun fil ardi wa far'uha fis samai utai pongkole syajaratun ahli iku kang tetep ing dalam bumi lan utai cabange syajaratun ahli iku tetep ing dalam langit. Gambaran jelema anu rasikhun rusuh teh ngabogaan ketetapan kekuatan ngabogaan kakukuhan dina ilmu boga kayakinan nu geus teu bisa didode-dode yakin teh yakin luar biasa sebab geus merasakan kehadiran Gusti Allah di dirina dibimbinglah ku Gusti Allah dalam nafsiran ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim diinkisapkeun ku Gusti Allah per huruf per kalimah per ayat. Ya Allah ya Rabb aya jelema nu modal kos kitu. Ketika Imam Ghazali nafsiran ayat-ayat suci Al-Qur'an dibukakeun ku Gusti Allah dimimiti melalui tafsir bidilalah datang ka ta'wilanana datang ka nyaho Imam Ghazali dibere nyaho rahasia-rahasia daripada ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim dibere ku Gusti Allah dibukakeun per kalimah per huruf per kalimah per ayat kieu cara macana kieu macana sekian macana bakal hikmahna ieu masyaallah kan dibaca ku urang ngabuncal-buncal jeung ngabudah-budah karasana ku urang sebab lain disungut lain ditikoro lain di hate. Urang maca Quran teh kadengena ku urang auzubillahi minasyaitonir rajim orenganan di jero nama amplop atuh deuk kumaha nyambungna seperti eta lah sebab kehadiran Allah ketika kehadiran Allah aya emang aya nu samar di Gusti Allah teh aya ketika merasakan teu aya nu samar berarti urang teh kadeulean ku Gusti Allah zahiran wa batinan deuk ka mana hate sia deuk ka mana ruh sia ieulah anu paling dijaga ku para aulia-aulia Allah nggak sabodohan nya nama kumaha Allah ngabimbingna bae. Nah aya ulama pangkat rasikhun Allahu nurus samawati wa masalu nurihi kamishkatin fiha misbah al misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annahu kawkabun durri yuqadu min syajaratin zainatan la syarqiyati wala gharbiyah. Jadi jelema nu geus dibere cahaya ku Gusti Allah caag luar biasa boro-boro nanaon encan ge diseungeut geus caag kos kitulah para wali-wali Allah ieu teh jelema anu rasikhun warasikhuna fil ilmi jelema anu tumancep dina ilmuna jelema anu ngabogaan kayakinan anu pohar as-sabat wal qarar wal istiqamah fil ilmi dicontohan kos tangkal korma diurang tangkal kalapa. Bayangkan kurang sebuah tangkal korma eta tangkal korma teh akarna kahandap hese untuk dirubuhkeun lantarannya nama ngabogaan kitu urat-urat jeung ngabogaan kitu naon ngaranna akar-akar anu nyelesep ka jerotan. Eta teh gambaran bahwa tangkal korma ieu akarna kahandap teh lain sakahandap-kahandapna menyerap sampaikan ka 7 lapis bumi.
kehebatan tangkal korma seperti eta ikir carita sebuah tangkal ieu mah lain eta nu dimaksud teh sebuah keyakinan para wali Allah nancap nyana hirup di bumi tetapi keyakinanana kahandap kahandapeun 7 lapis bumi dauna kaluhur lain sakaluhur eta daun tangkal korma teh ternyata horenganan memandang langit lain sakadar langit dunia nu kadeuleu langit kadua katilu kaopat sampai ka Lauhil Mahfuz eta daun korma teh bisa memandang kaluhur. Kitulah keyakinan ahli Allah anu warasikhuna fil ilmi jelema anu geus tumancep dina keyakinanana bagaikan daun korma bisa neuleuh ka Lauhil Mahfuz. Sakumaha nyana diberena ku Gusti Allah ulah-ulah nanaon malaikat Jibril eleh ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina naonna dina darajat ketika Kangjeng Nabi dibawa ka Sidratil Muntaha malaikat Jibril ditahmilu bungeut cik malaikat Jibril ini bukan wilayah saya waduh mohon maaf ini bukan wilayah saya cuma sampai di sini wilayah saya enggak kan kita dari bawah ikut waduh ampun coba ente bu ngalengkah saya tik tutup sorangan Kangjeng Nabi kalau ditinggalkan kan malaikat Jibril eta teh gambaran akidah, gambaran keyakinan. Jelema lamun geus boga yakin, dituturkeun kudu teu boga keyakinan atau tutu. Azara bae tutu atuh. Nya nama geus apeng-apengan ka Gusti Allah. Ieu makan masih kena berkat bae berkat. Ngariung kudu berkat teh di amplopan marah aju di buleudan aing moal ka dinya deui tama daerah Beling negara Beling tolong teh coba eta ngaranna kos kitu kabeulem teh kos kitu teh dah gambaran ahli Allah apeng-apengan nya nama ka mana bae eueuh dina benak hatina sugan asa cuil dunia sebab geus nganggap dunia adalah hina. Masa sih Quran kudu dibarengkeun jeung nu hina, masa sih agama kudu dihijikeun jeung nu hina, masa sih derajat kudu ditutur-tutur ku nu hina. Daya lempeng bersih mantak melejit kahandapna 7 lapis bumi kaluhurna 7 lapis langit dituturkeun ku ahli syariat tutung ujian. Kagarak di bejaan bahwa yayasan teh eta teh sebenarnya neraka nya geus gideug bae. Ulah ngaji kadinya. Kabeulem tah ngaranna. Eta ngaranna kabeulem teu kuatir eta kos kitu ngaranna. Aing teu beres cenah pugu aing dahar di dinya, meuli mobil ge ti dinya eta permasalahanan. Dek dilempengkeun teu bisa. Kuduna makan nyadar. Oh heueuh nya. Tah lamun nyadar rada deres. Nya bakal lain kitu. Nyana pidato udah sok gaji ka ditu kahalangan sia kajian hukuman lamun sia masih kena usaha masih kena membag udah sok gaji ka dinya engke sia susah di jalan kajian hukuman geus nya namanya urang mah urang ya bagian-bagian yang kede di sorga ge atulah atuh nya mah atuh di ditu urang mah penting mah ka sorga di mana horeng tolol kabeulem ya Allah ya Rabb. Ya murid mandek milu jeung guruna kula mandek milu ulah henteu kula mandek milu ulah sia mah sia bae heulanan henteu kula mandek maksa atuh ayo milu nyana cakarak ngalenggah di cai mah masih bisa keneh berangkat agarak nanjak mah bisa keneh turun bisa keneh pas tas turun di gunung nyana geus ngap-ngapana ieu aya pirunan bodeh ayo milu ye pani ayo milu mau ngajarit mimilu bae ayo guru da mamilu ka itu brus bae kitu sia milu kabeuleuh di pirunan innalillahi wa inna ilaihi ta keur carita ukur ku urang sok gerege nah ieu tapi urang kudu gede semangat lantaran ieu teh lain jang hiji dua jelema jang kabeh
jelema nu dibere ilmu tapi cukup saya aya bae dina syariat mandeg di dinya geus lamun mandeg di dinya engke bakalna usaha melalui syariat. Aya jelema sederhana bae cek Imam Ghazali mingguan doang ngaji teh denge doang tapi dipake kunyana dipraktekeun kunyana ngelehkeun jelema nu masantren. Sebab ya ilmu makan kudu dipraktekeun datang ka boga rasa. Sanajan kiai ainya nanti dipraktekeun waktu sakit kitu da bae malah haju ngomongkeun silakan. Aya jelema anu mraktekeun ilmu atuh teh urusanna kembali ka Gusti Allah nu rek merena tapi semangatna tetep diurang niatanana kan tetep diurang Allah teh mere ka urang teh ikhtiar heulanan tahap awal kaditu mah ikhtiar kadituna mah ikhtiar teh eueuh sorangan atuh Allah nu ngeuweuhkeun deung kumaha atuh kumaha jing atuh siapa kitu jing atuh nanawanan jing jungjang jing henteu sia mah tah kuari kan urang teh dibere ikhtiar urang salat jangan ngagantungkeun ganjaran ikhtiar urang ya salat manang Allah urang kuari nonton orkes jaya biduan cenah ditu ngagitekna pohara jasa berangkat eta ikhtiarna ta berangkatna mah tanaga segala rupa kan nang Allah ikhtiarna jang naalukeun siksa. Nah kabelah ditu nama kapan al amru wal khalqu minallah perintah dan ngadamel menang di Allah geus ka ditu nama mana ikhtiarna ngageser urang teh kabelah ikhtiar di ikhtiar lamun geus ikhtiar berarti geus datang ka hakikat henteu bisa di hakikat ngan karasana ku sorangan ih kok sorangan ikhtiar sebab gambaran Allahna mimiti neuleukeun zahiran wa batinan kabelah dia urang asa neuleuh ka Allah deuk kubatu lamun geus boga perasaan neuleuh ka Allah diheset mah kos kitu mah ngan teu bisa dihayal-hayal eta mangke tahapanana li annahum al ulama'ur rasikhun warasikhuna fil ilmi wa ma'na rusu as-sabat wal qarar wal istihkam fil ilmi. Iyalah gambaranna kos tangkal korma kahadap luar biasa pancegna kaluhur manehanana memandang langit eta mah hanya sinonim asluha tsabitun fil ardi wa far'uha fis samai. Nah wa hadzal rusulan utawi ikilah iki kekuatan tumancep natijatu kalimatil mazru'ah iku natijah kalimah kang den tanem kang den tandur ilubil qalbi ing dalam lubuk ati ba'da taswiyati ing dalam sausareden bersih hati. Nah aya kalimatun thayyibah anu dipelakeun fi lubil qalbi la ilaha illallah nu mimiti la ma'budu bihaqqin bil wujud illallah aya guru anu nungtun ganti la maqsuda eta mun kurang dibahas lama budak teh panjang luar biasa seluruh ulama syariat membahas terutama Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami deui paling hebat ngamaknaan la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin fil wujud illallah lamun ieu tahap awal tapi ketika orang dek silulup ka jero ganti cik Ibnu Hajar la maqsuda geus teu kudu dibahas umum kudu jeung bangsana deui tidinya silulup deui la matluba sok geura ge teu kudu dibahas engke eta mah babarengan jeung nu aya di dinya sebab bakal lieur engke pugu lama budak ge lieur keneh kuari di mah lamat lubakeun atuh leuwih lieur lah ka ditu mah mal zikir lah sakitu teh puyang aing maksuda matluba naonan cenah kos karar itu geus kumaha Allah bae geus salat ge kumaha Allah segala kumaha Allah nya jadi hakekok tungtu dapan batak tahap kayahoan engke ku mursyidna lantaran aya sinar ilahi tina kalimatul mazru'ah nulubul qalbi ketika la ilaha illallah na aya di sodar cahaya nu kabeungeutna model eta ketika geus aya dina qalbu cahaya nu aya di beungeutna eta ketika geus aya dina fuad cahaya nu kabeungeutna eta ketika geus aya dina kursi cahaya beungeutna eta moal kaliru mursyid neuleuh cahaya-cahaya berikut jeung pagawean jeung tingkahna
kadele zohir nama ya dahar ya ngaginding ya ngarokok dan lain sebagainya etalah zohir nama kos kari itu horeng batinna bajingan gitulah ahli-ahli Allah Pak. Makin kaditu dah makin naon gitu teu pararubuh kadele tetapi ulah deuleu kos kitu da aya efek-efek anu positif anu hese diterka hese dicaritakeun hese dicerna dan lain-lain sebagainya itulah rahasia Gusti Allah. Nah natijatu kalimatil mazruah fil lubul qalbi lain sembarangan la ilaha illallah sebab ba'da tasfiyah sabada dibersihan heula yakni takhalli heula bersihan heula awaik ditambah ku tahalli ilah sifatan-sifatan anu bagus ngahadirkeun nu bagus miceunnan anu goreng seimbang kena teng 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 keseimbangan eta lah ke bakal timbul tajalli lamun geus tajalli di diri engke bakal tajalli di seluruhna anu mantak jauhna naon di dunia nu ayangan Allah tajalli seperti eta para aulia Allah dipimpin negara ku wali Allah atau aya para aulia Allah di negara bakal tentrem bakal tenang jeung bakal tenang hiji jelema nu geus berhakikat ieu berbanding jeung 1 miliar jelema geus 1 juta mah saeutik 1 miliar jelema 1 miliar jelema zikir kabeh illallah gideg kabeh illallah 1 miliar jelema nyana zikir saurang hiji tah beratan nyana zikir hiji geus 1 miliar jelema dipimpin ku kiai-kiai anu bersyariat doang nyana berhakikat teu loba omong bakal nimbulkeun katentreman hiji doang ku hiji bakal tentrem gitulah Allah nendenkeun rahasia di umatna lantaran al-insanu sirri wa ana sirruh manusia rahasia kaula rahasia si eta anu ku Allah geus dibagi sirrun min asrarillah anu selalu dibimbing ku Gusti Allah ka mana kumaha dan lain-lain sebagainya teu kudu carita cicing we sebab nyanalah kekasih Allah Subhanahu wa taala ketika jelema eta di perangan man azali walian faqad azantuhu bil harb tinggal ditungguan bae ilmu laludes pangaruhna ambruk-ambrukan dan lain sebagainya bahkan dibere kepusingan ke bakalna sebab naon lain manut tapi manehana ngerad ieu nu cilakana di zaman Tuan Syekh di zaman itu Abu Hasan As-Sadzili di zaman si Abdul Athaillah terus makin di zaman para wali songo seperti eta. Nah iya horeng natijatu kalimatil mazru'ah natijah kalimah nu dipelakeun pilu bil qalbi berarti kan dipelakeun kudu aya cara melakna supaya jadi kasajarati dahli supaya percis kos tangkal korma belah dia kos tangkal kalapa nah iya kudu dipelakeun atuh aya carana kumaha cara melakna jeung iraha melakna kolot baheula mah melak kalapa teh kan teu sambarangan disambarangan mana lahana jeung kumaha carana bangunna mah lalawora mah tapi masya Allah jadi kitu kene tangkal korma nah ieu ge urang melakeun la ilaha illallah teh teu meunang sambarangan pelakeun sabada dipelakeun proses tok kada sambil praktek tasbih tahalli ke hayang tajalli engke dilempeng-lempeng ku guruna dibere lah pos nangke pos kahiji pos taubat pos kadua pos sobar pos khawatir pos syukur pos dan lain sampai zuhud sampailah ka pos kitu ridho engke datang ka radhiyallahu anhu wa radu seperti etalah maka pos engke dirina bakal ngarasakeun aya kelainan di diri kok bisa kos kieu memandang jelema memandang hewan memandang dunia dan lain-lain sebagainya kadang-kadang sare dengan seukur setengah jam tapi terasa kebel pan orang mah oh sare kebel asa sageudeuh itulah perbedaan
tapi tetep bae nyana makin luhur makin bungka nyahoan makin luhur makin bungka nyahoan sebab naon cukup jeung Gusti bae nu nyahoana gejeun teh diomongkeun goreng teh nikmat diomongkeun goreng teh nyeunaheun lamun disanjung embung mun disanjung embung kan ai urang mah beda wah mun teu disanjung aman teh anggeun sak wae goblok meureunana kasalah naon aing diteluh sak wae lati jadu kalimatil mazratil lubil qalbi ba'da tasbih. Nah, faqad adabagal warasikhuna fil ilmi la qali azza illallah ala ihdal aqwat. Nah, ieu bakal dibahas tentang kekuatan, tentang ketetapan, kakukuhan dina ilmu jelema anu geus diangkat ku Gusti Allah menjadi wali Allah digambarkan seperti tangkal korma atau tangkal kalapa anu istimewa. Ieu ayatna wallahu a'lam.